hidup sangsara di alam dunia sangsara ge gunakeun ku si lain eta teh keur alat ngalabagjaan hidup di alam dunia kamiskinan kasangsaraan anu aya di si lain jeung di dewe alat ngalabaga nya dengekeun ku sia ulah kakalunta-lunta hirup teh kabina-bina teuing sia dekeun ku si lain disangka kai ieu nepi ka dianggap aya eyang teu percaya cepot aing mah dengekeun heula dewek ge percaya ngan eyangna eyang deui kumaha yeuh dengekeun lamun urang inget kana katerangan anu geus dibaca ku dewek kahiji Gusti Allah nyaeta nurunkeun wahyuna teh ngangge perantawisan nyatana Jibril dengekeun ieu nya Jibril nepikeun wahyuna ka jelema teh henteu langsung mangrupa Jibril langsung henteu tapi Jibril teh sok mangrupa kumaha hate si lain lamun si lain percaya ka eyang eta jib jadi eyang ngan papatah nasuknya nuduhkeun kana jalan anu lempeng tur nepikeun wahyu lamun mawa manfaat mawa bagja keur kasalamatan dunya jeung akhirat eta eyang teh eta Jibril anu mangrupakeun eyang eta teh Jibril teh nu matak siling kudu boga senjata cakra oge model kagungan Barakata Kresna dengekeun cakra nyaeta pikeun ngaleungitkeun kedok-kedok jadi ku hal ieu cing waspada siling teh manusia anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala pentang ku siling cakra tah anu mangrupakeun eyang teh saha nah Jibril aya deui deuleu anu mawa laknat pangeran anu nyanak laknat Allah Subhanahu wa taala nyata setan ngagodana ka si lain teh henteu langsung mangrupa setan henteu tapi jika indung jika bapak jika anak gumantung kana kareteg hate si lain inget sia lamun hate si lain inget ka eyang eta setan jo jadi eyang nepi kamere nomor anu jetu jika heueuh jetu gubrak teh dipasangan ku si lain seperti na ayeuna plos teu kurang-kurang jelema anu ngaleng-leong deuleu masangna hasil tapak loba nu ngaleng-leong saha nu datang nya eyang nama eyang ngan pentang ku cakra ku siling saha eta setan teh euy bisi kabaur siling ka dinya kade ulah musyrik kitu mangeran dua dina katerangan geus ditetelakeun prak anjeun gerak ngadua ka kami heh eta teh eusina teh ulah menta ka ditu jeung ka dieu angin hiji-hijina tapi syarat anu mutlak nyata kudu daek ikhtiar si lain ulah nepi ka kitu pikir ku si lain dola ayeuna dina 300 perak cenah jadi menang 100.000 naon 800.000 nya pikir ku si lain 800.000 diudak-udak bari jencan karuhan ku si lain geura tarimakeun nu aya di si lain lamun panon si lain dicoplokeun duanana dibayar 10 juta daek henteu nya henteu 20 juta henteu 100 juta nya henteu tuh mahal keneh mata nu aya di sia jeung tibatan anu diudag-udag cal karuhan mah deuleu sia lilir sia si lain teh manusia anu dimuliakeun pake kamuliaan sia kudu sasorowokan aing lanceuk sia aing teh nepi kana hate sia kanya teh pikir ku si lain cing mikir dek kumaha ieu sok eyang nu meunang nu disebut ku sia teh kulantaran eyang si lain enak geus maot gagantina indung bapa meupeng aya indung bapa sia eta nomor jetu mah deuleu anu dua info jelas nomor anu jetu mah deuleu hiji naon Allah deui semakeun angin Gusti nyata Allah kakasihna hiji jeung dua pikir ku si lain kaharti kukuri sing dawala aing teh nya ka si lain deui Ebon, dewek ceurik ieu. Ya, dewek teh kasih lain. Ebon, dewek sedih ieu. Karasaan teh kasih lain lah.
nuhun jadi berai we caang kuring moal musyrik atuh lamun kieu mah pek mung penghirup geura tadi hampura deuleu ka bapa silaing bapa jeung emak punjungan jeung pujaeun silaing mengpeung aya geus Allah mah adalah tutumbul anu dikorehan ku silaing mengpeung aya kasangsaraan silaing gunakeun cing sadar dina kasangsaraan ulah arab silaing hirup dawala eling sia ulah nyaritakeun susah di baju lamun silaing can buligir lamun silaing ulah naon dina waktu ayeuna ulah naon silaing teh ulah nyaritakeun susah kudahar lamun silaing masih kena ngahuap ngarti teu euy teu kurang-kurang tu baraya urang jang oteng di Majalaya jang ateng cenah muka pabrik cing milu atuh digawe euy eta teh alat-alat cing rido dulur urang di jono naon tak heuh urang teh milu digawe di nya mau murung tarima asa dibarengan ku hate nu murni tukang sapatu non teh borman muka keneh asa silaing sadar dina waktu ayeuna nya atuh aya kitu mah kuring hampura ka geus wani-wani nonyok neungeul kanu jadi lanceuk aka bakal ngahampura ka kuring dihampura dawala manya dewek mau ngahampura ka silaing ari pangeran lautan hampura heeh kira ku aya dewek lautan Hindia nya sarua sarua pangeran bakal ngahampura ka jelema anu bakal insyaf pira ku aya dewek henteu heug dihampura dina lebah dieu urang seleng hampura urang seleng ajenan hayu anguran urang hormat indung bapa silaing eta deuleu nomor nu jatuh mah nu 2 mengpeung aya keneh syariatna hakikatna eueuh deui nomor jatuh malintang ti hiji-hijina urang teh ulah nyemah ka itu jeung ka dieu angin hekak Gusti nu kagungan urang sadayana nya atuh ku kitu teh mah urang balik we urang mah teh dihampura bakal ngahampura bapa ka kuring kira-kirana ngahampura geura hayu euy nya atuh hayu